Kamana si Yunus terus 2 poe ka dieu. Biasa nama ngaden ngopi di dieu. Perbogan duit apa? Ayo bal eta pernah di dieu. Bal. Pernaon Bal? Iya nungguan si Yunus. Si Yunus? Si Narin tuh kan dia geus 2 poe. Perbogan duit apa nyaki? Tugan ya, tugan. Itu si Yunus lain. Ih, mau motor gini aja nya. Iya beres ya. Si Yunus bajuna. Beres enak mah gua motor ya. Motor beat bodas. Helm burung. Keren banget tuh kemarin mau pikir nih di dia. Kan suka beli motor wae. Nyaho boga duit lah. Biasa. Mas Win kamari. Adieu lah Don, arek depo heula ieu. Can ka dia dewa siapa senarinya balaga enak mah liwat-liwat wae sabarang eta meureun barang boga duit meureun. Padahal ladang judi atuh moal lila Bal. Sok kita percaya tinggalikeun we aya waktuna. Tuh Kiki si Yunus lain. Si Yunus tuh jadi ganti 2 eta nya kendaraanna tuh. Karena mana duaan narago gitu gawe tepantes ya sepeda listrik ya. Mana sombong saya nama sabarang tuh kan dieu mana bogaan ban tapi kadang gitu mah mau baru kan mau lagi lalu mana hancur tinggalikeun dina urang ieu Ki kabeli motor kabeli sepeda ya. Coba orang video wae cuman ngadon ngopi we ya kabeli nanaon buktina orang kabeli motor kabeli sepeda. Orang di dieu mah teu kabeli sempak-sempak acan. Terus Ki arek depo deui ya. Berangkat. Dadah. Kata si Yunus bisa kabeli kadang judi kabeli motor kabeli sepeda buat mah ibarat utang kaki. Jadi ayo ujungna gitu mah mau lila ladang ujungna sok we tinggalikeun. Si Dona jeung si Iki orang erakeun lewatna. Bal. Itu sih selesai. Jadi kos gitu aja namanya. Satu beda. Mas. Tuh ngagorowan deh. Naon Ki? Kadinus. Dia ngopi. Iya. Ki dan Nakadi Venus ulin sakumaha biasa manekan ulin di dieu. Ngomong-ngomong motor pakaian nu alus helm alus ujung sepeda listrik kamarahan Nus kejualan KB pihak deui pake depo giginya saya doang. Dan kurang baiknya amiga, ngamutay sa ulo para maminaw sa sunat ang agilid.